ulah disalahkan ke masyarakat, tuh disalahkan dua sinpani, dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai nabaya anu jadi panutan geus disogok atau komo bangsa atau komo umat, endeu kumaha, tinggal kitu bae selesai. Hei masyarakat Indonesia, cak Allah ya cak Allah, ulah ngarasa aman sia afamiralul qura, ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara, masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing, ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke sia ku aing, sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa, digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu bara heula. Nah, iya lanjut ya. Afa amila ahlul qura ayyatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari orang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu iti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari orang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian heulana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moralna geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol, wari mah di HP na teges masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bae geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopea mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipikeun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarajadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang
anu mamawa awewe degapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, ieu moral bangsa teh geus kumaha atuh? Geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji ku ari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat tuh disalahkeun dua, sinpani. Dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa. Atuh komo umat. Endeu kumaha deui, tinggal kitu bae sulah ese-ese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat teh mah bener mun lain lalagan ya bener. Ya setik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah. Iya tuh baheula gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, di mana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus gravit. Ente tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teh geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teh geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teh. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat. Sebab kumaha anu dua, pemerintah rusak, kiai rusak, umat lebih rusak. Pemerintah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada. Untung kiai ge deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese, rada be rada. Nah ieu keur bari moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur kuari, geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi, seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas, ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat, ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalayah nu teu puasa, terbuka kuari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat, ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita kuari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling, berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman, urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura, maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna, geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama, ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting. Ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami, sia geus ngabohongkeun ka Allah, sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah, sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing. Awas, sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wahum naimun, sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting Masya Allah, gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge. Urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge.
kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cek jana istiqomah cenah kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguhnya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok didongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba dihareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jak kitu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV dihareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia menyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ya rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar li taubih. Hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia apa amir ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat bubarah heula ku bolon teh sia eta takos kitu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh karena datang nasiksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa ahli Balaraja ahli Curug ahli Sepatan ya disiksa ngan Cilongok aman sebab eueuh nu zina di Cilongok mantep nu mabok eueuh nu judi eueuh di Cilongok mah aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na suka mantri ngan ngana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb
awa aminahul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulang ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun belah jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cek Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyat ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta teuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deule tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kane ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada geus dipersiapkeun ku manehanana alat-alat berbagai alat-alat berat jang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang asil lain sia mah teh nyaona naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar ku ari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge ku deudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah ini kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku hari teh Masya Allah tinggal aya karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan tina jatiluhur tina kiriman-kiriman itu senyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh nu kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sak wae ieu kakara teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi masukan bae aya ieu tah moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu Masya Allah karing hararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngeunah asup ka jero hate tamun nyebut birani simba itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hai ahli Cikupa
ulah ngarasa aman hei Sepatan, ulah ngarasa aman hei Tangerang, seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh pagi amat cilaka ujiannya mau kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing mah nungguan instruksi bae cek mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul ya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa teka jawab gue dosen teka jawab gue dosen iya ya apa ya sejarah saya ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf sana iya bisa ngajawab mah iya nyana nanya kayak ya saya mau tanya ada apa malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul benar pinter ujang tapi kan ku hari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya atun tejang teu pensiun naon atuh ku hari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupeuhan sia ini tia ka ditu bisi ka peupeuh bisa da kiai aing cenah kos kieu mah jawabanana ye jago tuh kiai kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kan pan
malaikat Jibril teh ku ari ku bom buat tugas loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpahkeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cak eta kiai kiai kolot juga gak amat cak eta bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul ka kedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula anu nanya ka aing sia ampun cak eta balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nya cak eta teu aya aing aduh serem jasa teh kiai sakena iya awa amina ahlul qura masyaallah tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna meyakinkan kiai kos kitu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah dek nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakeuna teh datang deui teh mahasiswa kiai jangan sembarangan sakeuna ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana nggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, mal nanya deui geus aing mah. Iya dibere ayat nih. Afa wa minalul qura dua ayat afa minalul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awa minalul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut ketika kiai ngajar geus teu ikhlas hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat tunggu tanggal mainnya Jibril bakal datang nyiksa kiai tersebut kadang ikuti sia mahasiswa geus kalau mal nanya di sabada sia edit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Piceun mun di urang Ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa di Piceun ku nyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta Ki Mupasir tanya ka Ki Mupasir
salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawab geus maot kiai di Bandung. Nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah, bahkan menteri penerangan Harmoko datang ke manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantak Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat je lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung mana kuari geus tobat nyana mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ari Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehana sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Je, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Enggak sih nama. Kuari mau sajadah, sholat. Boga perusahaan leutik jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat bedas lain lalagaan ieu lamun ahli negara wari brutal moralna rarusak kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagaan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero na. Iya geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh. Panas sing hade. Teguran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan. Jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu teu. Hujan asli mah lain deui. Lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Je, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih, mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tawa tukang nasehatan Golkar tawa kos kitu mah. Tilok bareres. Oh bener dengan nasehatanana. Masya Allah Karim.
ditegor ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya deuleukeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kenikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kenikmatan sehat kenikmatan segala rupa loba diberi ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung Jamrut lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus nyenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrut baheula. Kuari manu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang kuari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang teh mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teh korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat indahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana weh luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari rada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang
ketika orang diberi awak sehat kurang dipakai muyah maye lalagan heureyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah caknya aja aing teu naon awak aing dipakai maksiat ge geninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing ada lain lalagan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kadek fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang we awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam